ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah kolbu, sasaranana adalah kolbu, pagaweanana adalah disebut ubudah, gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusan hate awak dibarengan ku syariat fikih, kolbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira. Lamun hirup gan sakadar zohir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na gubernur zikir. Wallahu alam ke sore merencana ka mana wallahu alam. Urusannya na geus mah. Penting kuari aya di dieu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah kolbu, sasaranana adalah kolbu, pagaweanana adalah disebut ubudah, gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusan hate awak dibarengan ku syariat fikih, kolbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira. Lamun hirup gan sakadar zohir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na gubernur zikir. Wallahu alam ke sore merencana ka mana wallahu alam. Urusannya na geus mah. Penting kuari aya di dieu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah kolbu, sasaranana adalah kolbu, pagaweanana adalah disebut ubudah, gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusan hate awak dibarengan ku syariat fikih, kolbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira. Lamun hirup gan sakadar zohir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na gubernur zikir. Wallahu alam ke sore merencana ka mana